aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke deui jam 2 rat gede deui ke eueul di sakedeuk rat jam 3 subuh gede masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya wa kaifa tunkiruhu ba'da ma syahida. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون wallahu a'lamu bimuradihi wal baladu thayyibu lan utawi nagara kang becik yakne tanah kang subur al-azbut tarabut tegese kang subur rapatan lah yakhruju ikumatu nabatu apa cucukulan lele baladu thayyibu lan kalawan becik bi'idni rabbika lawan izin pangerane baladu thayyib hadza masalun lil mu'min utawi kilaiki qaulu wal baladu thayyib ku contoh lil mu'min kada wong kang mukmin yasmaul mau'izata kang ngarungu ya mukmin ing piuru fayantafi'u biha maka ngalap manfaat ya mukmin biha kalawan mau'izah walladzi khabsalan utawi tanah kang ala turabu pelebune ladzi la yakhruju nabatu iku ora metu opo cucukulan ladzi ilana kida angin sukar merana usran bimasyaqqati tegese sukar kalawan masyaqqat wa hadza masalunil kafir wa hadza tawi ikilaiki kaluhu alladhi khabusa iku contoh kadue kafir kadzalika halika ya mangkono ay kama bayana tegese kaya oleh bertalakeun ingsun agung ma zukira ing barang kang den tutur ya ma dusaripu martalakeun ingsun agung nubayinu tegese martalakeun ingsun agung al ayati ing sakehe ayat liqaumi yashkurun kadue kaum kang pada syukuran ya kaum kabe Allah ing Allah fayu'minuna maka ngarimankeun ya kaum kabe nuluikeun ayat anu kamari di mana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat. Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur di luhur hideung mega didinyala Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana cek Allah kacikupakeun cek Allah ka pasar kemiskeun cek Allah ka tangerangkeun
cek Allah kabalarajakeun ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang napakuran tentang hujan, kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh. Belah ditu hujan di lembur urang macan hujan. Di lembur anu hujan di urang mancan hujan keneh bae. Ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu, ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah, di daerah mana luku Gusti Allah diperintahkeunana, diturunkanlah, diawali ku kilat, diawali ku pendahuluan heulan guludu. Kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan. Kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan. Lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan. Wa akhraja Abu Syekh Aidon anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis. Diturunkan babarengan jeung hujan, malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobana. Tetes aya malaikat nuku Allah dititah ngabarengan cai hujan. Yusula kulla qatratin, ngajagaan tiap tetes nu deuk diturunkeunana, malaikat nanya wa aina taqa'u. Kamana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang. Wa may yarzuqu zalikan dabat saha anu deuk dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika Allah deuk turunkeun hujan-hujanna hujan rahmat, malaikat didinya langsung bebeja ka Gusti Allah. Siap abdi rek nurunkeun cek Gusti Allah, turunkeun di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing deudeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah. Beunang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti, ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeunana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jararadi atau lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judi aya di Jakarta, istana banjirkeun istana. Ayo, siap banjirkeun. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis teh heula di istana. Emang lainang malaikat jagaan ku urang istana. Tetep celi anjing datang ke kajagaan. Celi aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan. Ulah kembali ka diri urang sebab malaikat nyaun diwakilan ku Gusti Allah wakil tuh jelema anu nyieun dosa na nyaun nya gitu tuh nu mana? Tuh DPR tuh. Jaho. Lag-lag ku sia cenah. Ku sia non karangarana hujan. Tuh itu saya. Manya sia teh nyaho. Itu saya tuh. Jokowi. Halo, iya tuh. Ye, malaikat ya Allah ya Rabbil alamin. Yusuna kulla qatratin wa aina taqau. Ngajagaan tetesan-tetesan nundek diragakeun katana emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi. Wa aina taqau di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah. Wa mayyur zaku zalikan nabat jeung saha nu bakal dibere rezeki ieu melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi, teu daya teu upaya urang. Ketika hujan ieu hujan rahmat, ketika hujan ieu hujan siksa. Geus aya catatanana di Gusti Allah melalui malaikat. Urang tapakuran geura gitu. Aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede. Engke eueuh deui jam 2
gede deui ke eueuh disakedeuk rat jam 3 subuh gede masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya kunaon tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran ku urang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting rat jam 2 jam 3 jam 4 datang ke subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepak bae tapi di jam 10 hujan datang ke jam 11 jam henteu kunaon banjiran aju keadaanana daerah nu luhur kok banjir daerah nu handap kok henteu tapakuran coba kurang tak hujan Masya Allah horenganan malaikat lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh kita tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura ieu laut ieu makom di dia tsunami patedaekeun cai kadinya je atuh malaikat itu ulah ka dieu ka pondok ka ditu ayo ka rendem pondok terendem aya malaikatan Masya Allah tak kuari mah urang nyaho guys nu mantak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ieu hujan sing jadi hujan rahmat selalu urang kan kos kitu tadi bere wawasanana ku para guru-guru urang ku para kiai urang baheula lantaran ieu hujan rahmat mah wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih rahmat tadi dinya hujan dek diturunkeun malaikat teh siap kudu ka mana nurunkeunana memeh hujan turun diawali ku angin-angin memehna ge aya mega-mega nah di dieu lah kaistimewaan dadamlan Allah subhanahu wa ta'ala nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh dawan Gusti Allah wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biizni rabbi kalawan izin pangeran Masya Allah brug hujan tiis karasana ka urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing kerelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadeuleu ku urang cai tapi galenganana kadeuleu herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sakorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh kadieu kanyahuan ku nyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana eta baheula kos karar itu tinggal urang sawe hai awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugan teh enak belut mana eta tewak belut ngana mah ka dieu tuh mana belut eta ngagantung kan jaheuh lakon baheula kos kitu eta potret-potret baheula Masya Allah karim eta ku bunga-bunga cai hujan teh rahmat datang ka teu make calan dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak di sawah teh bek bebejaban ngindungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakona Masya Allah eta indahna cai rahmat terus jararadi urang kahuma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon
eta di kebon teh jararadi geus masuak jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi segala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi bareng di deuleup lah ditup kacipet loba jasa budak kuali mah teu nyaon ka kacipet di deuleuh urang tun ka ranca pondok aya di ranca pondok didinya teh ya Allah ya Rabbi didinya teh loba jasa wow nu para ranjang teh ya katipuk kurang teh nyawan ka katipuk daun cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis wow ngeunah jasa isuk-isuk urang gaduk keunuk sakola aja dulu bebanjiran di pondok didinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imana didahar ku urang eueuh masalah ngeunah jasa baheula mah eueuh sugan nyeri beuteung henteu tiis-tiis gadahar ka situ eueuh masalah jasa ieu rahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sekolah terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar didinya teh loba kingkip di alan kikip kurang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka gitu kantong bo ambalaya kingkip belah dituna ya rukem-rukem di alan sarua bae aduh loba jasa padahal datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sekolah mah encan araraya barang balik sekolah jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa gila kumaha tuh ya Allah ya Rabbi mesti kabeh jararadi geus kacipet geus cecenet geus cente geus bangsa segala rupa ya Allah wahara ta eta teh rahmat tuh kas kitu jararadi jatah tadi gecak malaikat di mana abdi kudu nurunkeun didinya nek dijadikan rahmat jararadi waduh pare gori jararadi teu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleuh ku patani bari ngarokol lisong di deuleuh dihandap ya Allah lauk cek kecepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok mah endet segala rupa lele leutik ambalayah di juru-juru sawah teh geus teu kudu makanan naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula aja datang ka imah dikeretan teu kudu dikeretan ku indungna pek kumbag buat taina ge digoreng tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina aja eueuh barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis taina tadi dibiceran baheula mah emang anu dibiceran henteu pohara teu kebal loba nu lulumpel hibran usimna eta teh usim simet mulai orang nyokot pangitik di teh ka kolot urang kabege lapor ka kolot ka dieu coba heula mais manggang morogo poos mais manggang morogo poos potong poos kudu kumaha tuh hasil hayang mais hayang morogo aya ngarogo mais be mais potong pelebah mais aya ngarogo potong pelebah ngarogo nun teu lapor heula ka emak urang ka indungeun ka bapa urang atuh poos teu menang je baheula masa dikitukeun trak meunangan boh disikeun kana botol ih eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno masyaallah masa-masa indah masa jelema jalalujur jeung adil masa-masa wanon gitu ngaranna kitu lalai keluar pas tepat waktuna asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula lemantak cek abah almarhum coba deulean cing coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus Pak magrib geus yakin jasa asal lalai keluar magrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus keluar tan lalai geus Pak di deuleu ih kurang 10 menit mah lalai geus keluar geus Pak orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres semua di baheula tah meheulaan bae cak abah teh ulah sok ojok-ojok kita karunya sia ulah eta asal diojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari
anak orang ku hari maghrib di mana-mana eleh kulalai bolon eta anak orang ku hari. Ya Allah ya Rabbi, zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah, lele digoreng seungit, betok digoreng seungit. Ku hari mah ngomong teu teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh sia tapi ngeunah. Aju petingna lantaran patani mah terus mirunan, Masya Allah ngepul kaluhur jaya tiris pat baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah. Weh indah jasa maghrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8. Aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangger cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun. Eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi. Kajahoan kuno bogana saya nu ngaledang dari ieu manganu cenah atuh lain dicokotan kula di kieu cabut habek jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek no dicokotan kitu jeung mamang ge teu nanaon atuh supaya ge paling cenah beak 10 tangkalah supaya cabut eta ngeunaheun kana teh kan ngeunaheun coba kuari heuh cari cokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak keboh hiji pan eta zaman teu beres eta kuari. Baheula mah Masya Allah karim teu kebal musim cabe apa di dia nomor pang bagus cabe sa Indonesia cabe Cilongok ya isa masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia. Ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagus teh dijual eta anu kameron ditumpukeun kapan di dinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri bos santri luar biasa usim cabe mah weh santri teh meuleum cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh na beten kabeh kuna nyeri bujur. Cerita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi ngala jagong ditumbuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun usim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri kabagian bae anu bangsa sajagong dengan A5 gile 5 siki atau tetep santri mah wow mantap dikereutan kunyanya dicacak di sayur atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nya mah tangkal kalapa dicacak di sayur ikir carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji berang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi kemudian tangkal awit di ditu sadapur tidur sabatul urang hayang sabatang bae mah ya mang kula butuh awi ngala sahayang nasia sadaek nasia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun ku nyana tuh nu belah ditu geus karolot mah los salah sadaek nasia da kumaha coba ku hari coba kenal aja ngala awi polisi zaman polisi ku hari baheula mah ya Allah ya Rabbi ceng siap panjana bebejana sabatang pan 5 kurang 5-nya ayo geus teu basi kurang ngalah deui sia tuh tiis anak teh tiis mina Masya Allah ceng sia ngalawi ceng sia bebejana 5 10 mah geus 10 cukup aja aya anak abah ka mana eta milu jeung kula anak milu nu mana itu anak mang nu awewe milu tuh awi na di bawah anakna milu masalah itu baheula mah mas kitu neng sia kunaon milu nyana mawan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan eta nu awewe ge milu bantuan
sama bogoh meureun itulah. Aduh ieu keur cerita bobogohan jadi tangkal awi baheula waduh potret-potret baheula tah ieu rahmat masya Allah karim geunaheun tarariis neuk barang dahar hui loba kemudian atuh ibutun aya kemudian atuh naon kareng dangder aya ih kasueg-sueg ngeunah baheula balan mah baru bari mal nyaeun sueg bisa-bisa ngadahar badur mabok sia. Nah ieu naon ieu maksudna ieu iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi tanah anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian bi izni rabbi kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya Rabbi kan ginahan subur lah eta keur carita palawijo nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa sejajadian boleh deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sanggesa kembangan teu kebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula sakampung kararieu bae ngadagoan angin wer patek trok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus. Indah jasa geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teh jahoeun di ditu perebut buah daging di ditu perebut buah kaweni di dieu perebut buah golek di dieu perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelakjana diperebutkeun masalah indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian melak buah golek dihareupeun imah angin gede pan golek deh buah golek mah war perebut jadinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teh sia coba eta tuh meunang cenah kula mah elehan ke tungguan kukung mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku ineng ngeundah teuing kuari dengan sia terok-terok ka dieu mulung buah sia mulung buah melak aing edet sia kapolisikeun saeueut jauh jasa nu mata hirup anu lada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna kuari geus teh nyaho kaindahan nu kuari mah masyaallah belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah eueuh dinya mah bangsa buah nu kara itu dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku tahu ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep bae indah bae kan baheula mah masyaallah karim berebut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih jatuh ngising eta sia ada abu di mana orenganan perebut buah dihandap ke tai santri aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah indah jasa nele potret-potret ka tukang indahna par eueuh bendu babarengan buah nusa atau buah nusa bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus. Ya Allah ya Rabbi iyalah masa-masa jujur masa adil terasa lamun aya usim cabe kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dibikeunan kata tangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan ayo kuari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna itu cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan guna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna mapan ka Sukabumi telu
indah jasa. Nah, eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur, efekna sagala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan. Ilah gambaran jelema mukmin, masya Allah. Ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman, lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur. Hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi. Ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim. Ketika Al-Quran disorotkeun sot ku hiji kiai anu ikhlas, eta hujan ngaranna Al-Quran wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan-kesuburan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dihujankeun melalui malaikat. Hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuali berkembang wudu, salat, puasa, zakat, haji, sedekah jariyah dan lain sebagainya. Ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate kuari ngembang. Nu tatadina teu wudu kuari wudu, nu tatadina teu salat kuari salat, nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa, nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji, nu tatadina teu daek sedekah, nu tatadina teu daek jariyah suburlah wahyu nyorot ke jero hate. Nu lir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur. Ieu ge sarua bae jaradi ku hari bisa diperebutkeun ku jelema. Masya Allah sakumaha tangkal buah, hayang nu ngora aya, hayang nu mengkel aya, hayang nu asak aya, nu buruk ge aya. Sarua diperebutkeun ku jelema sorotan-sorotanana ieu wahyu teh nu butuh wudu, nu butuh salat, nu butuh puasa, nu butuh berbagai-bagai. Nah, diperebutkeun ku jelema kos itulah wal baladut thayyibu nabatu yakhruju nabatu bi idzni rabbi. Masya Allah, nu mantak beda jeung kafir. Ai kafir mah dibahasakeun lana ku Gusti Allah, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ari taneuh anu teuas, ari taneuh anu sempit, ari taneuh anu teh subur didinya pinuh ku babatuan-babatuan, pinuh ku kitu naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian-jajadian, pinuh ku batu-batu, pinuh ku seplit, pinuh ku segala rupa anu bakal nanduskeun. Na ieu mah taneuh sanajan dihujanan la yakhruju nabatuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian. Hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida, kecuali hese anu luar biasa. Nah, ieu taneuh subur pinuh ku batu, hujan turun daek jararadi. Kitulah gambaran jelema kafir. Hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat, taneuh anu teuas disorot ku wahyu Allah, geus puguh wahyu nyorot ka jana ngabalir bae. Kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuhna taneuh batu, langsung tina baham Kangjeng, tina lisan Kangjeng ngabalir. Kurang kumaha Abu Lahab je pinter jasa teh. Tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Eta saya sulana ronza alahab wa mratuhu hammalatal fi jidiha hablum. Eta teh Wahab, Masya Allah, lain lalagaan. Kurang kumaha wahyu-wahyu nyorot mantul teu daekeun bae. Tah Abi Lahab
Abu Jahal, Abu Lahab, Yusufan, Sufyan dan lain sebagainya. Eta taneuhna diciptakeun ku Gusti Allah liat inu ku batu. Sorot-sorot teu daekeun kuari urang. Kuari urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur. Lawa ka amin baheubah henteu. Tapi orang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan. Tapi tetangga orang di lembur, tetangga orang di boluluhur orang di tungis nyawan, tapi tetep bae teu daekeun geus puguh kalalapir mah di santero urang lain teh nyahonya lantaran taneuna batu teu bisa jararahadina naon. Urang mah alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi, ternyata orang nu jararina bensin malulu tangkal cucuk jadi di dieu. Aya bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran. Nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae. Geus datang ka imahna bendu nu aya. Eta ge sarua. Aya bae nu beukieun mah embe mah deutep beukieun. Geus jana atuh menyatu jeung embe. Cak embe teh pantas ngaji sih aju ngome aing di jerona ya jukutan. Loba ngomong, geus milik kula tuh cak embe teh. Jadi jana tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatu jeung embe. Tuh kumaha nu jadina di jero hate urang bae hujan jadi hujan ngahujanan taneuh subur taneuna geus papare jadi atuh dangdeur jadi hui jadi geus puguh bubuahan jadi horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja cucuk kan cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya jararadi geus puguh jukut-jukut bajaradi nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karangna walingi ge jararadi. Nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan-sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu kurang tinggal introspeksi bae ku urang. Lamun cucuk pacul cucuk pacul cabutan ku urang jukut cabutan ku urang sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang ngembalikan ke maha kakawasan Gusti Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur. Ketika dihujanan teh jarara di kamangpaatanana karasa baik ku nu bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin. Ketika dihujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jarara di engke bisa dinikmati baik ku nyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi. Urang nu mantak aya di dieu ge keur dihujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah. Lamun teh aya izin Allah mah sagagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin ti Allah. Urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah. Deuk naraon cenah ieu ka dieu? Deuk ngaji lain. Deuk naon? Deuk deuleu pondok nu kamari kahuruan teh. Sia juga sia aing ngaji lain aing deuk deuleu itu we cenah bangunan. Aya nu nanya ka kula kieu deuk bangun deui. Itu kumaha aing bae. Henteu, maksudna deuk dibangun teh henteu. Atuh saya emang deuk nyumbang teh henteu. Atuh nu nanya-nanya teh. Nyumbang henteu naon henteu nanya bae karibet-ribet. Siapa deulekeun bae atuh. Henteu cenah tuh gua hayang nyawa bae engke maksudna lamun kiai neuk ngabangun deui kulakan di lembur deuk. Maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju engke kieu maksudna kiai lamun menang 100.000 50 jang kula pangkora kieu ieu bangsat mah ieu mantak aing mung loba omong ge eta kos kitu ieu cenah kiai ngabantuan kula bae tangkorak sia meureunana ieu jahanam ieu. Ya alhamdulillah kejadian masalah bea kabeh lurah hadir camat malam eta ge hadir isukna bupati ge hadir alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil ulah kaseri mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyaho tuh geus jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti geus hadir adapun ka dituna ulah bata tanya sebab siapa ngananya doang kan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah horeng geus aya izin Allah
lamun ieu dijadikeun jelema subur biizni rabbi Allah lah anu ngurus. Ieu dijadikeun setengah subur biizni rabbi Allah lah nu ngurus. Ieu mah dijadikeun nu bantat biizni rabbi Allah nu ngurus. Emang sakitu izin Allah. Lamun urang ningali ka zaman baheula istimewa jasa ai diurus ku Gusti Allah mah dek disuburkeun. Contoh Kangjeng Nabi Musa alaihis zaman Raja Firaun anu dahsyat luar biasa kasienan ku informasi tukang sihir tina impian Raja Firaun ku kasieunana bakal aya nu ngagantian kerajaan tahtana, maka teu meunang aya budak lalaki termasuk orok bolo. Kunaon atuh Kangjeng Nabi Musa ka kawasan Allah lahir di saat rit seperti kitu lahirlah Kangjeng Nabi Musa. Kasieuna indungna besi terbunuh sebab lain puluh lain ratus ribu di Mesir anu dibunuh, Israel anu dibunuh ka kawasaan Firaun teh jazirah eta baheula. Bunuh bae geus pokona daripada nyana ngegele aing. Tapi maha kawasa Allah lahirlah Kangjeng Nabi Musa ku kasieunana indungna secara manusiawi diasupkeunlah ka jero peti terus dibungkus rapi nyanggakeun Gusti sadaya-daya abdi ti Gusti anak abdi ge nu Gusti cenah deuk disalametkeun nu Gusti cenah deuk dibunuh ku batur ku Firaun nu Gusti abdi mah geus leupas tanggung jawab abdi kasieun Gusti mangga nu Gusti dipasrahkeun ka Gusti lot ka laut. Kunaon atuh mengkol ke tempat mandi tuan raja. Coba bayangkeun tak otak urang. Cek Siti Asia itu naon itu angkat dayang angkat bawa ke istana bawa begitu coba buka begitu dibuka blak orok lalaki maha kawasa Allah Firaun iya moal salah nu bakal ngagantian aing iya bolo keheula ka cek pamajikanana kan orok-orok nu di negara urang nu kudu dibunuh pan ieu macan kanyawan orok ni mana jehe urang kan teu boga anak saha nu nyaho ieu teh ngajadikeun berkah kana kahirupan urang ulah dibunuh lamun nu di negara urang ka kawasan kakak bunuh sama kabeh tapi ieu mah pan teu nyaho ti mamanana meureun ieu nu bakal ngalawan orok anu bakal ngagantian kakak oge nya yo maha kawasa dibereheun tapi Firaun dibereheun bener-bener masalah anu bakal ngabantuan karena kerajaan kakak kebersinambungan kakak nya atau gede ieu lain caritana eta musuh di dalam rumah sendiri. Maha kawasa Allah Masya Allah kos jelema nu nyandung musuh na pamajikan na paneta di luar majanya na tararis barang asup ka jero alhabatan neraka jahanam ya aing kunaon jeung neraka cagana teh. Nah orok sapoe ceurik teu daek nyusu. Wah coba tangan nundaknya nyusuan wah berbagai potongan susu dararat. Siapa kunaon heran ngono yang serikeun ka aing. Maksudnya iya nu ndekuli nyusuan aya nu sagede kieu tapi peungkeur aya nu gede tergantung kumaha susu ngaranna ge di timur tengah ieu aya nu gede nu kurang dicekel ku dua ge gede keneh wae. Ieu ndekuli ayo cak Firaun coba nu mana bae coba susu nu ieu susu teu daekeun balem we Kangjeng Nabi Musa coba nu ieu teu daekeun coba ieu teu daekeun coba nu ieu teu daekeun kabeh bingung teu daekeun kabeh. Ya kumaha tuh ya sapoe dua poe teu daekeun nyusu pae. Coba tangan deui. Cek indungna aing deuk kuli nyusu. Kawasan Allah deuk kumaha. Aing deuk ka istana deuk kuli nyusu aing Tuh datang katanya. Lapor siapa? Saya nama anu. Mau apa? Saya mau kuli nyetin. Coba sudan ke mana? Waduh, barang dibuka. Wah.
Siti Asia kayak gini gue percaya amat ya. Firaun kayak hebat amat dia budak atau indungna. Ikir cerita wae ka kawasan Allah ya Allah ya Rabbi. Babarian Gusti Allah balik indungna ka ditu. Kaki Nabi Musa na ditenden di istana wayah nyusuan kadinya. Apa neta coba bayangkeun ku urang. Atuh kunaon eta Firaun ku bodoh-bodoh teuing. Coba urang matanya isi indungna tak lain sih. Musa bener sih indungna nya. Atuh kitu kan teu geus pokona mah daekeun ka si eta pacar lain indung. Maha kawasa Allah deuk kumaha atuh deuk nyieun musuh di jero istana. Dek lain dek jaritakeun dongeng Kangjeng Nabi Musa engke eta mangke bakal nebur rame jasa nu bangsa huisan mah asana moal kaburu mangganing rame jasa ya Allah ya Rabbi ieu mandek dicaritakeun wa haramna alaihil maradi'a Allah nyegah ka Kangjeng Nabi Musa ka tukang-tukang nyusuan coba bayangkeun dibere susu embung susu itumbung susu embung bung kunaon eta nu mantak embung dijaga ku Gusti Allah lain makhluk anu sambarangan henteu sambarangan nyusu ieu mah deuk dijaga ku aing cai susuna ge teu meunang sambarangan kudu anu tetesan ti indungna turdu halal teu bisa sambarangan embungin Kanjeng Nabi Musa padahal kurang kumaha cai susu anu tadi disekol dua teu bahi teh subur jasa teu daekeun lain teu geunah dijaga ku Gusti Allah sebab ieu cai susu kadaharanna sambarangan ti dia teu daekeun sambarangan nu ieu sambarangan dek dijaga ku Gusti Allah wa haramna alaihil maradi'a dicegah ku aing cak Gusti Allah tukang nyusuan teh sambarangan sebab naon dek diistimewakeun Musa ku aing teh mimiti orok teu beunang sambarangan barang dahar apa nae ente mah susu sapi susu kebo susu embe waktu ambalaya memantak datang ke kuaring ke tetejeh bae jabongan baheulana woho barang dulu indungna nyonoh langsung kieu bae nyurudug tatadina susu sapi batak disurudug ku nya deudeuleunana itu teh sapi maha kawasa Allah dek dijaga ku Gusti Allah teu sambarangan terus Kangjeng Nabi Musa sanajan di istana apa Kangjeng Nabi Musa ngadahar eta kadahar istana tidak ada dibere teu hayang Kangjeng Nabi Musa nginum dahar di istana sebab ieu adalah milik rakyat darah rakyat hayang Masya Allah urang lamun ngitung kadija muringkak bulu di jero istana nu serba mewah sebaleuk lain lalagaan Firaun ngaku raja, nyalain sakadar ngaku raja tapi ngaku pangeran segala rupa aya di dia Kangjeng Nabi Musa tertarik sugan tertarik ku kadaharan-kadaharan nu aya di istana teu aya sebab kadeuleuna ku Kangjeng Nabi Musa getih teu hayangeun coba urang ngondang ka bupati ka ditu deh geus madahar di dinya geus siap kantong yang merekat jadi nu musibah lainnya nabae anak yang pamajikan ge bakal kena ieu kana musibah geus badahar di dinya minum di dinya dahareun sagala rupa eta teh kapan getih lantaran duit rakyat disuguhkeun ka kiai kumaha Haji Pendi mah nyambutut sakumaha jumbo kurang parab sarwana jeung Haji Pudoli iya nu bahaya mah kaji njangnya nama merekat dibawa berkat ka imam ojo tulak cangkeng nih dari bapak tuh kan bapak mah hebat kan weh diundang oleh bupati makan eta sasar lain ku sorangan ku nyana doang lain ku nyana doang ku anak pemajikan didahar ku anak didahar ku pemajikan itu cucu ya sini masih ada tuh makan jeung incu mulai kuari dur bae zohor Allahu akbar masyarakat ke masjid nu tadi ngadahar berkat mah akibat berkat di bupati azan teu kadengnya azan di deuleu ku Haji Pendi pada tidur lu ngapain udah azan tidur diuknya di kursi emang mawaan ka ibadah dahar di lukas gitu ente sebab naon racun
urang manu di daleuna teh kapan eta teh indahna jeung ngeunahna sesuai jeung watak sungut urang. Cak sungut urang ngeunah amat eta teh da jeruk amis, ngeunah amat eta teh apel, ngeunah amat eta teh anggur, ngeunah amat eta teh pasakan padang dan lain sebagainya. Watak deuleu ka jerona duit rakyat teu pernah dibagikeun kana semestina getih jeung mana. Je, teman tak ke Golkar tilok hararusu ge salatna. Je, tetep ceuli datang ka husu bae ge wani sumpah aing mah. Dia cenah ki uci sombong, aing sombong emang sekali-sekali. Ya aing ge teu husu masalahna. Aing ge nu teu ngadahar teu husu komo nyana. Ye, cak nya ulah sok kitu kiai, can pugu kiai mah teu husu kiai kami mah je. Aing mah sebab naon boga anggeran ti Kangjeng Nabi. Bensinna di mana? Kangjeng nyarita. Namun si kadinyakeun ngomong naon soek teh aing. Ye, tadi siang ngomong ka aing sombong-sombong. Tah, Kangjeng nyarita, tah kumaha dahareuna. Ayo sia nu di luar teh nyahoeun. Sia rugi kajen kumaha ge. Ieu mah keur carita nah masalahna ieu Kangjeng Nabi Musa dijaga ya Allah ya Rabbi. Terus datang ka gede dijaga sebab naon deuk dijadikeun pelopor anu luar biasa teu sambarangan. Ke urang dongeng Kangjeng Nabi Musa na kuari di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya seorang waliullah kutub anu kuabeh ngarujuk kadinya saha Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh toriko dek toriko Tijaniyah, dek toriko Usmaniyah, dek toriko Ghazaliyah, dek toriko Satoriyah, dek toriko Qadiriyah, dek Naksabandiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah jeung berbagai toriko kabeh ngarujuk ke Abu Yazid al-Bistami. Emang kumaha gitu? Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkan indungna sehat luar biasa. Tapi ketika barang dahar, asal dahar nu teu jelas bae ngamuk di jero beuteung. Abu Yazid orokene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero. Datang ka kaget indung aku ngamuk budak. Datang katikoro utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung. Masyaallah karim, urang lamun inget kadinya ku haramat Gusti Allah. Deuk kajadikeun seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh. Lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar, ja emang tadi na ge ti indungna ieu. Ieu mah indungna keur carita indungna. Minum asal teu jelas, parudah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah. Di jalan keneh geus ngamuk. Di jalan kene indungna dikiriman ku pamarentah geus ngamuk bae. Wah, cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ieu. Ngamuk ajol-ajolan, ngamuk. Begitu datang ka lawang, wah langsung utah-utahan pamajikanana. Encan ge di dahar geus utah-utahan. Coba cak pamajikanana, cak indungna, inditkeun eta inditkeun barang dahar ti pamarentah inditkeun. Diinditkeun ge aja tentrem. Coba aja pendit. 180 derajat bedana. Ya Allah ya Rabbi. Nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami teu pernah ngadahar, teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais indungna masih nyusuan keneh kan kanyana ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang nu jelas pedagangna teu jujur begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistami di Ais kene can boga tanaga orok barem kakaratnya 2 poe 3 poe orok barem bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung namun Haji Pedi woi asana ya maya lain deui maya kageteun indung lagi ya Allah ya Rabbi
munajatlah indungna ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan. Nah Gusti selalu berontak bae di jero beteng hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh kok ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti. Langsung peting nasara indung ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah. Ya Allah, eta ngimpi urang mah jeung kuntilanak. Uyang aing mangimpi urang mah. Sakunaon itu urangnya sarenggosan, aing ngimpi diundang budak anjing hideung. Aduh, hadeuna ge hudang aing pita tadi aing hudangkeun capek aing. Impian urang mah kos kitu bae. Gimana kumaha eta? Eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah. Cak Gusti Allah, wahai Ibu Yazid, kaula dek ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistawi urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula dek dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah Nabi kaula. Mantap dijaga ku kaula di jero beteng keneh ketika anjeun dek barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula. Masya Allah maha kawasa Allah. Ialah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabb